karok duit keur banyak meni saromeah dia hareup ge nyapu ge mani someah we bari bahagia ya duit loba keneh mah salaki we yang dipanggil sehari-hari teh hanya dia Yadi salakna si Yadi ngaranna mah hanya dia yang ada di antara jantung kurang duit tinggal seetik ganti lagu surga yang kau janjikan neraka yang kau berikan tegablek duit pisan geus bisa ngalamun ampun aing imah teh bola atak we teh baheula capek aing urusan imah angus ayo we bala lagi aing ih boga salaki bolor ayo sakena hudang huseup si goblok untuk huseup nya omanu ayo ih aing mah salah milih salah kita aing mah nyok itu mani kacen RT aing baheula masya cukup kieu doang kakang rakabatara mangga ngareut heula nuhun yai memang kaulah yang minum tadi keneh ya minum cerita natanya Batara Kresna teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillah kumaha raka Batara rasana eueuh rasaan yai biasana raka Batara nginum naon kopi gudai yai aya naon Raden Gatot Kaca panitia jenkeun kopi gudai ayeuna keneh ampura kawin entong ulah dilari urusan aing teh mah Masya Allah nyuguhan cai sakelas ka salaki pahala sarua jeung salat sunah 200 rakaat nyeusekeun baju salaki gugur dosa 100 dosa leutik nu jadi pamajikan Masya malah lamun daek ibu nyium kana tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komo mun salakina hideung anggap we boga Ka'bah di imahnya sholat subuh teh kecerok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik salakina keur molor labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lamun di Mekah mah patokana lampu hejo karak niat bismillahi Allahu akbar lamun alakina patokana hideungna dina tarang innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak bismillahi Allahu akbar salakina keur saleh hulai wah pamajikan utah antakna nyikat gigi heula arek saretehnya Masya Allah tuh ibu punten upami ibu hayang lebet ke surga syaratna 3 nurut ka Allah nurut ka Rasul taat kana jadi salah selain ibadah nu wajib ka Allah nu tadi jamaah salat 5 waktu zakat lamun geus mampu puasa bulan Ramadan munggah haji lamun mang maka sabenerna amal jeung pamajikan teh loba kacida lain saukur ibadah sunnahna tapi ngabungakeun salaki teh jadi amal perbuatanana insya pirang bara atuh bu mang sareng atuh maturan pernah teh ibu nyiukeun sangu ka salaki boro-boro ya tanya atuh sorangan oh iya atuh aing masak geus pirang bara kakang bari mangjeng naon eta aya sok eta atuh nya endogna ieu nya ieu sambalna ieu lalabna ta ieu segala itu mau aya naon sok nyarios ka abdi pernah kitu ka salaki boro-boro salaki balik gawe ge diantep assalamualaikum salam akang balik neng geus nyaho ti mana bauna ka ambeu bau naon bau kungkang maneh mah Masya Allah ibu ada wanita terbaik kata Nabi bahkan dia wanita biasa tapi dianggap terbaik jamaah sana mana namina Siti Mutia al-Adawiyah beliau itu punya kebaikan naon di atas rata-rata beliau sangat bakti terhadap suami mengalahkan terhadap yang lainnya eta hebatna Siti Mutia lamun Mam Caroge teh sajabi disuguhan eta Siti Mutia teh calik dirinya bari nyiapkeun nyerek pikeun ngagebuat awak lamun pasakan kurang ngeunah ceuk salaki kurang boro-boro kitu
mangga Gusti punten aya kapirangan teu aya geulis raos enak Masya Allah beda aja ayeuna kurang uyah cokot serangan terus tuh gablek cokor wae atuh cokot serangan teh nyangu capek aya bakti kasaraki tos ngajual pare doang untuk gablek duit karok duit keur banyak meni saromeah dia hareup ge nyapu ge mari saromeah we bari bahagia ya duit loba kene mah salaki we yang dipanggil sehari-hari teh hanya dia Yadi salakna si Yadi ngaranna mah hanya dia yang ada di antara jantung ukur gablek duit tinggal seetik ganti lagu surga yang kau janjikan neraka yang kau berikan tegablek duit pisan geus teu bisa ngalagu ngarenghap nage Senin Kamis Senin ngarenghap salah bontek Kamis ngarenghap saat kana ngarenghap bungkus goyang KRTR teh di bawah-bawah awas jamaah saya gitunya Masya Rasul di perjalanan Isra itu Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu 5 tempat hiji Rasul eureun di tanah Thayyibah kota Yasrib yang sekarang kita kenal menjadi kota Madin nu kadua lireun di Sajaratul Musa nu katilu di Bukit Tursina nu kaopat di Baitul Amin nu kalima di Masjidil Aqsa tidinya burukna dicangcang berangkat mirajna dibawa ku malaikat Jibril kamana jamaah mirajna pasti dugi ka Gusti Allah berarti Allah kitu mah aya di luhur laisa fi zaman wala yaudu alaihil makan Allah itu tidak terikat waktu jeung teu butuh kana ngan Rasul manusia maka setiap manusia benang ku waktu jeung butuh kana tempat nah make jeung apa Rasul kaluhur yakin kana cek Allah nya Al-Qur'an walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha tuh Rasul ningali karena wujud asli malaikat Jibril narikat ke Sidratil berarti Rasul dipanggil ke Sidratil Muntaha lain Allah aya di dinya da Allah mah teu butuh kana tempat ngan Rasul nu manusia nu butuh kana tempat mah ulah ditarima ku akal mun teu kahatos mah tarima wae ku iman innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun sujud Rasul payunan Allah cek Allah irfa rusyaka ya Muhammad angkatkeun mastaka anjeun Muhammad Rasul nyangkatkeun mastaka Rasul ngucap salam ka Allah kumaha salamna Rasul ka Allah sok dibaca kurang keur salat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul tuh segala kehormatan oge kabarokahan oge sholawat sadayana anu Allah eta anu maka jelema ulah sok hayang dipihormat ngahormati masae sabab ketika orang menghormati orang lain sarua orang geus ngahormatkan ngajieun eta jalma insya Allah Rasul diwaler ku Allah salamna kumaha salamna Allah ka Rasul assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Rasul ingat eta Isra Mi'raj teh lain nyalira tapi dijajab ku malaikat Rasul tidak lupa dengan terima kasih kepada malaikat dengan menyebut dalam doana lewat salamna assalamu alaina ingat ka urang umat tu ditinggalkeun di bumi di handap wa ala ibadillahis yang naon anjeun Muhammad cek Allah maka Rasul ngawaler karosan Allah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak ya Rabb engkaulah tujuanku ridhomu yang ku cari berikanlah aku cinta dan perhatianmu teu hayang nanaon Gusti kaulah saukur hayang dicintai jeung hayang diperhatikeun walaran Allah aqimis sholat adegeun sholat datang wajib sholat awal 50 waktu dan ketika Rasul turun dipegat ku Nabi Musa Rai Muhammad ya naon rakabatara Isa misalna gitu kan
lain rai menang naon ti Gusti Allah teh kaula menang kewajiban salat sabaraha waktu cenah 50 waktu balik deui yai moal kuat umat maneh mah umat anu lemah lain kaula ngalemahkeun yakin moal kuat 50 waktu mah penta ka Allah karinganan karahman rahimna Allah mangga atuh kabatarai kitu mah yai balik deui juk rumahku bae rumah balik deui Rasul kaluhur Gusti apunten Gusti sadaya-daya Gusti kaula nu ngaberatkeun umat kaula mun tiasa mah dikirangan Gusti salat teh ulah 50 waktu sok mangga atuh 40 waktu nuhun Gusti katampi turun deui Kanjeng Nabi dipegat deui ku Nabi Isa yai ka dieu heula aya naon deui raka yai hampura ieu mah nya sabaraha waktu cenah ca Allah kalawan kadeudeuhna Allah cenah 40 waktu balik deui yai moal bener aing mah yakin tinggali 5 waktu hese yai balik deh bebejari sampai akhirnya datang ke 5 waktu tapi insya Allah di 5 waktu eta bakal diberi ku Allah ganjaran 50 waktu insya intinya jamaah hasil Isra Mi'raj teh nyatana kewajiban sholat kalau ingin dicintai dan diperhatikan ku Allah jangan coba-coba tinggalkan sholat awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat yang pertama kali bakal dihisab di kiamat jang hambana Allah teh sholatna mun sholatna hade maka amal sanes hade amal sholatna ruksak amal sanes dianggap ruksak mudah-mudahan supaya amal ibadah urang hade sholat urang hade jangan lupakan mengaji untuk memperdalam ilmu agama tur tadi ajar tentang bab-bab ibadah malah mandar ibadah orang ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal wa kun akhiri mutali musamihan wa kulli islahi fasadi nasihan wa asli fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili bobona sapanon carana sapakan bobot pangtimbang tara juga purani ngerjadikan kamu kemang pilitik sebanan sari-sari permios lain kesono amitan dan bosanan kawung ku waktu kaugar ku aturan jangan bubar sebelum ditutup dengan doana maka sepuahan di diwae sim kuning hoyong didoakeun mudah-mudahan sakai deui sasieun sabunjeureun lamun aya leres kana pitulung ti Allah pasti seueur lepatna eta mah kabodohan sim kuring mangga islahkeun lereskeun tur tanyuhunkeun dihapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengasana al-Mukarram mungkin rupiah dulu sampai ke nana sing aya manfaatna khususna ke anjeunna umumna ku urang sadayana oge urang doakeun mungkin al-Mukarram sing dipanjangkeun yuswana sehatkeun jasmani rohanina oge dilubakeun rezekina amin oge terakhir manawi mudah-mudahan angkatna tapi uihna ti desa Kertawina menepi ka Kabupaten Bogor mugi-mugi di jalan kasimpanganna teu aya halangan itu sinergi amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin nu kusimkuring ibu hormat manawi acara terakhir doa tanpa penutup atau ka pangarsana al-Mukarram mobil khusus bawa ka pangarsana Bapak Kiai Asep Saifuddin Juhri kanggo doa waktu sempat disemakeun sacekapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dukhrina Muhammad wa sallim ala rasulillah amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan yuwafin majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanika ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa la kama man syajjara Allahumma ya
bihamdi bapakku wasbi warnya tu sunat yang dijamaah sunat bihamdi farabarita sunat bihamdi muslimat ya Allah ya Allah ya Allah ya jalla wa iyahum min ibadika sholih sholiha wa jalla wa iyahum min ibadika syakirin wa jalla wa iyahum min ibadika qami syahri rajab wa bidzalika akramu ta'ala bisalsitasa inda mautih wa jalla wa iyahum min ibadika dzakirin wa jalla wa iyahum min ibadika al-mukhlisin wa jalla wa iyahum min ibadika as-sabirin wa jalla wa iyahum min ibadika al-mutawakkilin wa jalla wa iyahum min ibadika al-faizin wa jalla wa iyahum min ibadika as-salimin fid din wa dunya wal akhirah Allahumma jama'na hadza jam'an mubarakan jam'an mardiyah jam'an marhumah jam'an masumah Allahumma barik lana ya Allah fi rajab wa sabana wa balighna ramadan waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana wa yassir umurana min umuri dunya wal akhirah Allahumma nas'aluka ridhaka wa tinahra bika bisatika as'aluka su'al murad wa su'al waqtu wal wida wa biru ya Muhammadin faridan fasulibat wa biru ya Muhammadin faridan fasulibat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah ya aziz ya ghafur ya ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bi sirril fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Asep Syukurin Jogi kan parantos mimpi doa mugi-mugi doa harami kabul Allah Subhanahu wa taala. Isim kuring 100